Tapi teka denge. Jawidi, hei, abi di Pangkar. Kak. Kak. Kenaon Kak di dieu? Keur nguseup. Menang. Astagfirullah, menang sudah. Sia di teteangan aing ka imah ngajak ulin. Aing keur ulin. Nama keur ulin. Maksudnya keur naon sia ieu. Dangdan jiga kieu. Ya hulu make keresek. Teka ciri ya aksara. Panah. Ya Allah ya Rabbi. Pan aing teh yang jadi avatar. Avatar mah da panah hadiah ye. Tah kos panah hadiah ngajulang botak. Cuma ditulisan panah. Pan namanya aya panahan yang penting mah da teu bisa aingin panah. Gustin anu. Make keresek ame kadala gundul itu. Gustin aduh. Mas jiga si Aang. Si Aang. Aduh ya Allah. Ya. Pan Aang lin karana? Avatar The Legend of Eng. Aang ah. Tulisan nama Aang, macana Eng. Eng. Itu. Seeng. Gusti nu agung. Sia nuturkeun tren-tren kieu deui. Pan ame juga batur. Batur teh keur tren ayeuna teh avataran. Alus aya nuturkeun tren mah da kudu komo pamuda kawas maneh. Heuh nya. Eta heueuh nya. Ngan tuturkeunna anu benerna sia teh. Bener ya ge aing jadi pengendali ieu angin. Sok mana asup angin teu? Gusti, dikerik, asup angin mah dikerik, nginum obat tolak angin. Aing dikeluarkeun dia. Sok. Angin aing. Aing kalau jadi kebawa edan. Heuh, aing ngikuti tren mah anu alusna. Maksudna anu alus teh heuh teu naon. Halus ya ge pan ameh jadi menyelamatkan dunia. Gusti, sia Sebelum negara api menyerang. Aing kudu geus dahar. Astaga. Heuh kitu nya. Ya heueuh aing nuturkeun sok inget ka baheula-baheula tren-tren nu baheula. Heeh. Kitu maneh nuturkeun anu gorengna we hungkulnya. Naon? Heuh urang ge. Goreng mah. Heuh nu kuah nu goreng ngeunah sia teh maksudna nu goreng nu bututna. Oh. Gitu. Maneh. Astagfirullah, heuh aing butut. Da aing butut ge payu nu daekeun loba sia teh. Maneh. Heuh nya nah nya. Eta heuh nya. Urang mah teu butut, Kak. Kan? Ruksak. Astagfirullahaladzim. Milo mah ulin. Kemana? Ulin we atuh da. Jeung saha jeung si apa? Masih keneh mana eta ieu kikieuan mana ulin. Apa naon? Apa? Yep. Si bison ieu, nu bison terbangna. Heuh. Astagfirullah. Heuh tuturkeun mah nu alusna. Baheula keur zaman anu kamu nanya, kamu dar nuturkeun sia mah. Ini geuleuh ka cida aing nanya. Aing nu kolot maneh geus acan ka sawah. Kamu nanya. Heuh geuleuh ka cida aing teh sakitu. Ih, tuturkeun mah anu alusna. Alus eta ge, Kak. Alah, pilihan teu alus jadi kalah loba tah barudak-barudak leutik. Heeh. Kolotna dititah ieu. Kalau kamu nanya ieu, kamu nanya. Heuh da geus eueuh atuh kasopanana anu kitu mah. Heuh teu. Iya atuh nuturkeun nu alusna. Anu positif, nu negatifna tinggalkeun. Tong kalah ka ngangkat anu negatifna. Engke ka barudak-barudaknya jadi milu teu haridang lah. Heuh nya. Jiga sia gitu ya Allah ya Rabbi. Heuh tuh tuturkeun nu positifna. Misalkeun aya tren avatar jiga kieu heueuh. Kan loba tapi video-video anu alus editerna naon teh jiga lah gitu jiga avatar. Aing jiga, Kak. Jiga nu gelo sih mah jiga avatar henteu nu gelo heueuh sih mah. Jiga si Aang ya. Bisi loba nu nurutan ge budak leutik dar make keresek hulu teh. Nurutan mana ya Allah Gusti Agung. Nurutan mah nu alusna. Jadi kita dinilai ku masyarakat wah ieu mah alus dieditna mantap lah gitu. Aya segini penilai seginilaina teh aya. Lain ugud hungkul sih teh. Kira-kira teu mampu mah bet
cukup nyaho we urang mah tuturkeun wah keur usum Avatar ieu. Nyaho we aya teu kuat nuturkeun nu alus mah ulah kalah kikieuan dangdan teu pararuguh sih teh. Gitu. Dan ke adi mana nurutan ke masjid make kerese kake sarung. Rek ngaji. Yo cenah asa cenah ngaji. Pang teu make baju koko. Jadi Avatar. Cek saha eta? Cek si AA. Gambar panah di dieu nya. Lain panah, tulisan di dieu panah. Ya Allah, adi lanceuk burung cenah kitu. Gitu. Eta heueuh kitu aing sapanjang-panjang ngebarawak heueuh kitu. Heueuh di. Anger we sia mah. Sebenarnya era dibuatakan Kak gitu teh. Kan era pitak euy. Heueuh. Di dieu ye nyaho aing baheula kurut dibanting. Ke dieu ye geus teu jadi buuk anu mah. Jadi jukut. Geus cek milu mah nya aing coba nguseup naon daripada kikieuan mending nguseup. Puguh nguseup mah. Jadi naon? Ngahulang aing nyorang mah meureun meunang gitu sih teh. Heeh nya. Betul. Nya geus tah yuk. Kela urang ieu lah. Lah, bakarep maneh we. Tunggu hibar Kak. Di daguan di balong Pak Haji. Siap, ke urang ngapung tadi tuh Kak. Sama diruk angin. Sia deh lah. Angin ribut.